Sanggeus dibebaskeun dina pangaruh totokan, Nyai Rindi Antika maksakeun maneh pikeun nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma. Kakang, abdi rada sesah nyarios Kang. Abdi laleseuh kieu awak teh Kang. Kakang, abdi ngahaturkeun nuhun ka Kakang. Kanu tos nulungan abdi duaan Kang. Jaka Sukma netep antep ka Nyai Rindi Antika, tekung selila nyarita. Tau kaseur nyarita atau Nyai keheulanan, nu penting mah ayeuna salarea salamet ner teu. Kusabab ayeuna waci geus tumoke, wayahna we atuh milu ka akang. Ya ka rorombok akang nu aya di Pasir Suling. Kumaha Nyai? Kersan teu? Dina sajongjonan mah Nyai Rindi Antika teu wakal langsung nyarita. Cigah nu keur mikir sapeda ningali kalung giok anu dipake ku Jaka Sukma. Jadi ngingetkeun dirina kungsi merek kalung giok ka bocah lalaki dina mangsa keur laleutik keneh. Anu katelahna Bram van Houten. Teu matak aneh ningali sorot matana semu hejo, da puguh katurunan bangsa asing. Ningali Nyai Rindi Antika ngumbar lamunan, harita Jaka Sukma rada kerung, teu lila nyarita. Aduh ampun. Ari teun teh kalah kacare cingki aya. Bangong mata simeuten. Kalem we atuh Nyai, da akang mah sanes jalma jahat. Pubuhan we jam sakieu mah akang sok liwat ka dieu. Sanggeus beres pagawean, mung kitu we dimarkeunana. Jadi kumaha ieu teh Nyai? Ulah bangong wae atuh Nyai, jadi bingung ka akang oge Nyai. Nyai Rindi Antika netep antep ka Jaka Sukma. Bari nemongkon imutna tekung si lila nyarita. Akang meni kitu wae ih. Ka abdi teh. Abdi mah sanes teu percanten ka Akang. Sumangga Kang. Abdi mah teu langkung akal we Kang. Tah kitu atuh Nyai. Da akang ge apa? Aranjeun doang teh hayang reureuh. Kata mah peribeteng deui, can magi kadaangan apanan kitu. Da akang oge capek ieu teh Nyai hoyong reureuh. Jaka Sukma nyokot rancatan nu ngagoler luhureun amparan cukang haur. Harita Nyai Rindi Antika ningalikeun. Nah bener gitu. Bocah anu dimaksudku dari aing teh aya dihareupeun dari aing. Tapi mun kuring ditinggali tinu kalung nama memang sarua persis anu kuring kungsi dibikeun ka manehna. Kakang, lamun nya teh mah bener, nah beuteung inget ka diri aing. Geus kitu mah Nyai Rindi Antika jeung Nyai Arum Cendana diuk emok dina jero carangka nu ditilaman ku Jarami. Satuluyna ditanggung ku rancatan. Bari rada merengis da puguh dada Jaka Sukma kabeunangan ku sabetan silang pedang cogak oray. Jaka Sukma ngangkat tanggungan ngagunakeun tenaga lapisan bari ngajak ocon ceugana teh. Nyai Arum Cendana manghariwangkeun kusabab Jaka Sukma nanggung dua orang wanoja mun jalma biasa mah matak abot. Aduh panas cangkeng euy Akang euy aduh. Tekung silila Nyai Arum Cendana nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma. Alah Akang teu kunaon Kang. Hapunten Kang abdi doan ngahesekeun ka Akang.
Kalem we Nyai, tong hariwang. Da akang mah geus biasa nanggung batu ti wahangan sakital 2 kintal mah. Komo ieu nanggung wano jaga reus rupa da rempuk deui. Nyai arum cendana natep antep ka Jaka Sukma tekung silila nyarita barejeng nemukeun imutna. Pamangkat mah kitu sok caronihin. Sajroning ngalumampah maluru ka pasir suling, Jaka Sukma ngaladaun kirinyu jeung bahan-bahan herbal sejen pikeun ngubaran tatuna katut sampe jeung bungbuahan. Tunda anu kacarita urang caturkeun di tempat sejen nyaeta di Paguron Cakar Elang nu aya di luhureun Gunung Singa. Dina wanci ngaluluh taneuh mun jaman kiwari mah jam 8 isuk katingali sakabeh murid keur lalatihan nu dipimpin langsung ku pupuh Paguron Cakar Elang nyaeta nu mangrupakeun jago kolot nu geus boga ngaran di dunia kejawaraan anu katelah Koh Liu Kang atawa si Cakar Elang. Geus loba jago jeung jawara anu lagrag dina mangsa ijen jajaten jeung si Cakar Elang atawa si Koh Liu Kang jawara ti negeri Tiongkok. Salah sahiji jalma kepercayaan Koh Liu Kang nu katelah si Pecon lempang gancang ti gerbang keneh rek ngabejaan yen ningali 2 urang jalma nu maluruh ka Paguron Cakar Elang. Ngan kitu si Pecon mah cara nyaritana ge beda jeung nu sejen. Semu kasar jeung make nada. Harita si Pecon nyarita ditujukeun ka Tuan Liu Kang. Tuan Liu Kang, diri aing ningali 2 orang jalma maluruh ka ieu Paguron Cakar Elang. Memang bener Koh Liu Kang ningali 2 orang jalma maluruh ka Paguron Cakar Elang. Harita Koh Liu Kang nyarita ditujukeun ka si Pecon. Hanya mereka sudah datang si Tuan Brandon dan ajudannya si Segi Lu orang harus ngerti Pecon, lu harus membagiakannya. Hanya sedangkan di tempat sejen tempat anu kawilang deket jeung gerbang Paguron Cakar Elang, harita si Segi ngamimitian nyarita ditujukeun ka Tuan Brandon. Maaf Tuan, sepertinya kita sudah sampai gerbang Cakar Elang Tuan. Kalau mereka tidak mau diajak kerjasama dengan kita, lebih baik kita bunuh mereka Segi, kita tikam mereka di belakang. Sampai saat ini tidak ada jago dan jawara yang mampu menahan peluru dari bedil yang kamu pegang Segi. Baiklah Tuan, semoga rencana kita akan berjalan dengan baik Tuan. Kedatangan Tuan Brandon jeung ajudana nu katelah Segi dibagiakeun ku pihak Paguron Cakar Elang. Harita salah seorang murid Paguron Cakar Elang nu katelah Danu ngahaturanan mukakeun gerbang nyarita ditujukeun ka Tuan Brandon. Wilujeng sumping Tuan Brandon, wilujeng sumping di Paguron Cakar Elang. Mangga kalau buat Tuan Brandon.
Tuan Brandon ningali kasabeneran eta patempatan, ningali murid anu keur lalatihan nu dipimpin langsung ku pupuhu paguruan cekak elang. Tapi orang kudu hati-hati sabab diri aing boga keyakinan yen maranehna duaan boga paniatan teu hade ka pihak urang. Kitu cek pamikiran aing mah koh liu Kang. Koh liu Kang cigah nu keur mikir, teu lila nyarita ditujukeun ka si Pecon. Hanya bener oge naon anu diomongkeun ku maneh Pecon. Tapi sanajan kitu saban-saban semah anu datang ka ieu pagulon kudu dibagiakeun na. Ayeuna mah lu jeung si Danu gelah indit ka dapul na. Dina jarak sababaraha lengkah Tuan Brandon merhatikeun Koh Liu Kang keur ngalatih jurus ka murid-muridna. Teu kungsi lila Tuan Brandon ngamimitian nyarita ditujukeun ka Koh Liu Kang. Wow, amazing, nice. How are you, Koh Liu Kang? Apa kabar? Lama kita sudah tak berjumpa, and pagulan cekar orang semakin besar. Koh Liu Kang langsung ngalir ka tukang ngeureunkeun latihana. Hanya lupanya ada Tuan Brandon sudah datang ke sini ya. Tuan Brandon malik kita ke gazebo Tuan Brandon. Koh Liu Kang marintah ka murid-muridna sangkan latihan dituluikeun. Latihan harus di tap jalan no. Ada tamu dulu. Geus kitu mah Tuan Brandon jeung si Segi katut Koh Liu Kang dari uksila di gazebo tempat reureuh dina mangsa beres latihan jurus. Harita si Segi jeung si Pecon bentrok tetepan. Si Pecon nu ngamimitian nyarita ditujukeun ka si Segi. Iya ya, jalma anu kungsi ngabedil bola aing teh dina mangsa keur ngising teh Danu. Si Danu ngareret ka si Pecon di barujung seuri. Eng. Marukana bola pecang we nya euy. Main bedil wae keur mah buduk di bedil. Si kurang ajar, jalma kieu mah ulah diantep atuh Pecon. Kudu dihajar jalma kieu mah ye. Si Segi kapancing sigana teh jiak beureum beungeutna harita nunukeun bedil ngarah ka paneunteuna si Pecon. Ari si Laing ngomong naon kurang ajar. Neangan pucuk ti girang si Laing. Sok popolontongan kitu hirup teh. Kurang ajar. Sakitu irung siga mutu teh sia. Si Danu milu keuheul cigana teh teu lila nyarita ditujukeun ka si Segi. Eng. Lain dengan pucuk teh girang sia teh goblok. Kami mah dengan pucuk teh kotok. Dicoelkeun kana banget si Laing sia kurang ajar. Si Segi ngareret ka si Danu. Tambah bedah amarahna harita bedilna diarahkeun ka paneunteuna si Danu. Si Laing ulah ngiru kana urusan iya si Abi bertamusu. Kecuali lamun hayang cucungik sia ngerangsak di bedil ku aing sia. Si Danu ge sarua nyak beureum beungeutna ambek cigana teh. Eng. Lamun si Laing aya kawani
Ijan jajaten di lapangan sia bisi hayang ngasaan sambutan kujang wulung. Arek gerek ngajorelat luncat di halangan ku Kohliukang. Hanya lu orang jangan bikin lemot Danu, tahan emosi ya. Walau bagaimanapun mereka adalah tamu kita ha? Lu orang harus ngerti Danu. Kitu deui jeung si Tuan Brandon ngahalangan kasih Segi sangkan ulah kapacing emosi. No, Segi, kita harus tahan emosi. Kamu harus tahan emosi, Segi. Kita datang ke sini bukan untuk mencari ribut. Oke, tahan emosi, Segi. Baiklah Tuan. Harita si Tuan Brandon ngajak kerjasama ke Kohliukang pikeun ngemajukeun di bisnisna. Nyaeta ngaraup kauntungan dina hasil rempah-rempah ti pribumi. Salian teh eta Tuan Brandon nyulikan wanoja garilis rupa pikeun dibawa ka nagarana. Tangtuna bae Kohliukang kabagean tina hasil bisnisna. Sanggeus ngabejakeun karep jeung kahayangna, Tuan Brandon nyarita ditujukeun ka Kohliukang. Wow, nice. Bagaimana Kohliukang? Penawaran saya mungkin lebih menarik. Kita orang akan berbisnis dan keuntungannya dibagi dua. Bagaimana Kohliukang? Ende Kohliukang jadi pengawal pribadi saya, you know? Kohliukang cegah nuker mikir, tekung silila nyarita ditujukeun ka Tuan Brandon. Hanya maaf Tuan Brandon, sanajan musuh kita sama, tapi Oe tidak mau bekerja sama dengan Tuan Brandon. Maaf Tuan Brandon, bukan saya lancang, tapi Oe tidak mau bekerja sama dengan Tuan Brandon. Si Tuan Brandon kerung nyiak berembenget na ambek ciga nama tenarima naon anu diomongkeun ku Kohliukang, ngarasa teu dihargaan. Dina keur kaayaan kitu nu badami teu saladar yen di palebah wetan di tukang ngentakal jengjin aya sapasang mata nu kemerhatikeun.